juga sih naga eta Gak, kenaon gak? Pokoknya aing keur bingung gitu yok. Aduh. Yeur. Bingung kenaon, Peng? Pokoknya bingung ya teh. Dia. Oh, siap. Yeur begitu. Aduh, dia tah. Aing bingung yok. Ceuli aing pan kurang rada-rada ngadenge. Tah, pan aki aing karak balik ke rumah sakit. Pasti ngomongna laun. Kumaha aing arek ngadenge nah. Tah, kumahanya aing supaya ngajawabna pertanyaan aki aing. Kumaha tah? Riweuh deh. Biasana lamun urang nengok nu geuring, pertama anu ditanyakeun, Naon? kumaha kaayana? Terus aing kudu ngajawab kumaha? Bener, tah abah ya pan geus lila dirawat. Heeh. Berarti pan kaayana geus rada mendingan. Rada mendingan, heeh. Jadi abah maneh pasti ngajawab. Nah, ya lumayan lah. Geus rada-rada cager. Ya, lumayan lah geus rada cager gitu. Tah. Terus ya kudu ngomong kieu, syukur atuh. Ku abdi didoakeun supaya mungkin tereh. Syukur atuh. Ku abdi ge didoakeun rada tereh. Heeh, mungkin tereh supaya mungkin tereh. Supaya mungkin tereh gitu. Tak itu terus tanya soal kadaharana. Soal kadaharana kieu tanyana. Kadaharana kumaha bah? Pasti abah maneh ngajawab ya atuh ngaranna nu geuring pasti ngareunah kadaharana. Aralus gijina. Oh, terus komentar aing kumaha tah? Sia tinggal ngomong rumah sakit eta alus kadaharana abah disesuaikeun jeung karesepna Kadaharan abah disesuaikeun jeung pikaresepna gitu. Oh. Awas. Jawaban abah aing eta kitu tah. Terus tanya deui dokterna kumaha? Dokterna kumaha? Dokterna kumaha? Bah, pasti abah maneh ngajawab. Ngajawab alus dokterna geunaheun pikaresepkeun pokona mah. Pikaresepkeun pokona mah. Jawab kumaneh? Gitu. Hebat rumah sakit teh. Jawab Hebat kumaneh? rumah sakit teh, Bah. Hebat rumah sakit teh. Nyaho pisan milih dokter jeung abah maneh. Eta kitu. Hebat rumah sakit teh. Nyaho pisan milih dokter. Ajang abah. Jeung abah maneh. Oke. Atuh aing anter ka itu ya. Kumaha? Ka ateun abah aing. Oh, siap. Motor saya mung saya mau motor, ayo. Ayo berangkat. Kalau ya, poho deui yang stangna mana ya? Hah? Stangna mana ya? Eta Iya nya. stang. Oh, aduh. Aing gonceng. Hah? Aing gonceng atuh. Ayo. Ya aing teu kabawa. Peng. Sugan teh geus naik. Maju wae aing can naik acan geus maju. Sugan geus naik. Ya. Ya bro, mundak. Yuk. Ya. Ayo bro. Oh, eta imahnya. Oh. Ayo saya sekalian milu. Ayo. Ayo milu. Sekalian jahit. Ingat tuh tadi nu ku aing diomongkeun tadi. Ingat pokoknya mah ayo. Benar ingat. Awas nu pohonya. Gampang. Ingat ya, mun Ingat. di ngomongkeun ku urang nya. Jawabna eta. Ingat kene. Awas nu poho. Oh, itu di mana? Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha deh gitu ya Allah ya Rabbi. Mesti kaduga udang aing ya Allah. Waalaikumsalam, kalebet. Aduh. Sareng saha ka dieu?
Iya jang buat urang. Sahaya namina saha. Abdi doyok. Oh, sok caralik. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Sok cai atuh mana atuh abang geus teu kaduga ieu teh. Nya anak cai nya nyaliranya. Tuh dapurna paling ditu, ga. Eta babaturan bere cai heula, bere nginum. Tarang minum eta mah tara. Oh, tarang nginum. Tara. Oh, ya geus ieu teh geus teu kaduga ieu teh abah teh. Kumaha bah enak ayanana aya kamajuan meureun geus balik ti rumah sakit mah geus berobat. Kamajuan naon sih teh kadeuleu aing kieu wae. Jigana lamun aing saminggu, 2 minggu kieu terus tereh modar meureun sih teh. Oh, syukur atuh ari kitu mah. Ku abdi didoakeun sing tereh abah teh. Lain. Terus kadaharana kumaha abah eta rumah sakit? Ngareunah jiga namanya eta rumah sakit. Ngeunah naon? Aing sapopoena dibere kahakanan sato, aing geus teu ngareunah keur magring aing teh. Kalawokan geus teu ngareunah. Hebat eta bener rumah sakit bah. Nyahun pisan karesep abah, kadaharan karesep abah. Hebat eta rumah sakit. Mantap. Dokterna kumaha bah dokterna? Arade jeung dokterna nya bah nya. Pelayananana. Jiga nama lain dokter nguruskeun aing teh ieu teh. Lamun dokter mah kieu aing pasti aya kamajuan ga. Jiga nama ieu teh mantri, jiga nama mantri kebo lamun teh mantri sapi. Luar biasa bah eta bener. Ya Allah. Eta rumah sakit nyahuan dokter mana anu cocok aja ngarawat abah. Luar biasa. Aris ya. Siapa ya? Atau itu karuan? Kayak buka sih.